Ah kiwai euy, hirup di Jakarta teh pindah ka Bandung. Di dieu mah kan nyerian wae ku awewe, lamun di dieu keneh urang bakal papangih wae sok nyeri gitu. Ek pindah wae ka Bandung eta mah. Soalna urang erek ka Bandung kasih gugun minta pagawean gitu. Kasih gugun lah. Duh, suka rotor kieu aing aduh. Oh, pegawai itu duh. Runangan pegawai ya mah ya. Keren wa. Kerja sapu. Aduh. Kunaon jalan? Aing nyeri hate itu. Kunaon? Di Jakarta mah kan nyerian ku awewe. So aing sia mah kitu. Kunaon gitu? Soalnya lamun cicing di ditu un papang itu sok kan nyeri wae be. Terus kumaha ayeuna kumaha? Nyobaan di dia urang aya ieu lowongan gitu. Lowongan mah aya ke orang ngomong heula tuh ka ketua di ditu. Oh, siap. Oh, sugane di dia tuh diasupkeun urang. Siap. Hayo tuh.